Ya, Jepri, udang sia teh. Tadi siang udang kena sakit sih bener. Aing ngarek ngarit, aing ngarek panen itu di Pawakil, di titah Pawakil. Kade budak. Si Adel kade. Siapa Jagaan. budak geus dikaingkeun deui wae. Aja sia molor wae. Aing marek ngarit. Heuh geus sakantung ngarit ka aing nyusul ka ditu. Oh, geus nyusulnya. Komek ge budak mah nyahoan balik ieu. Oh, nyahon balik di mana? Nya nyahoan balik mah emang mana teu nyahoan ka imah. Ya penting make GPS manehna teh nyahon. Oh, gitu. Oh. Geus aing molor. Assalamualaikum. Jep. Siapa diberi tugas ku haji teh? Jepri. Udang, Jep. Jep. Jep, udang. 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 Hari sia diberi tugas ku haji teh. Tugas aja. Hari ke kamari, paling saya lagi kasih wakil, Jep. Poho ji, anak ke panen ya. Hari sampai ke aing. Mana bro? Bro. Aing. Mana? Sawah enak ke sawah. Sawah ayo. Ri. Bareng. Apa ke ima sawah siwa? Cuma restoran we. Untung kudu sawah kata. Engka bieu blok. Lain aing melang kasih aja. Onam di sawah. Oh. Sia jawara lain. Oh, hari itu mah sia jawara. Pokoknya urusan mah geus keberangan ji. Hampur aja. Tinggal aja dia. Oh, nuhun ya jinya. Ya. Komisi 10%. 10%. 10% dia haji. Bocor ayeuna. Jepri ini lah, paling dipercayakan si Jepri lah. Ada mana nggak jawara mah? Kan jawara goblok kita mah kudu duangeunna ku haji teh. Aing mah geus kamari tugas kamaehna. Molor kudu diudangkeun, molor teh ampun, molor oh. Itu wajibnya. Lagi, wakil. Geus mah ariteun anu Pawakil ieu teh nya. Ieu meureun ieu sawahna. Aing dapet salaki teh kan molor jeung molor we aing ukur arek eta teh salah dititah ngarit coba kurang si Jepri mah molor malulu gawena aing we nu dititah ngarit teh. Subur ya panen. Oke. Aduh, lain gitu cara ngarit lah tuh. Tak kalau ada wakil dia carana. Hanya terus kumaha terus iya rek digayem gitu aing. Sing alus tuh kos kali itu coba. Iya kieu sama Ice. Aduh ya kos kena aing nu kieu mah ya. Yang ngaranna ngarit geus kumaha ngarit atuh Pawakil. Aing bisa tekor lamun kieu mah. Kumaha ari salaki sia ka mana? Urang teh salaki mikiran we salaki urang. Salaki sia ka mana emang? Pagaweanna teh. Duaan ame tere ngalanana teh dirontok. Mun itu naik usaha pisan aduh iya pagawean geus bakal tekor wae geus wakil dari kieu mah. Terus ieu kumaha tuh kieu? Sok benerkeun. Pagawean teh sakane salaki sia bawa geurah hari nanaon teh buat sorangan we orang jog aing telah dicarekan tu wakil aing mangkat gas sing bener sia nya wakil hampir aing di SP ku si Haji. SP aing boga gaji. Jep Karak arek kawakil kadinya nyamperkeun. Kumaha panen teh lancar? Lancar. Ari panen mah itu pemajikan sia kos kitu ngagaweanana. Oh, pemajikan aing digawe jeung wakil. Ngarit itu nih acak-acakan gitu. Aduh, ting tekor itu wakil sigana mah. Nyarakeun aing si Icih. Aing mun aya mah nginum arak aing da aing pararusin kieu teh lah.
Aing serba salah di imah cara kanan si Jep, di sawah cara kanan si Wakil. Ini naon ka dieu? Biasa cenah ku Haji Gongli, nagih. Nagih di wae. Kan karak nek dirontong, karak diarit. Yo, ente je ulah ieu teh ngatuin nagih teh. Gampang ngolok. Akil. Oke lari ke ruang rokok. Heuh. Lain tinggal hari atuh ngomong teh. Wah, penting ngaji eta mah aing apal aing ge, wakil ge. Geus apal. Apal. Kan Wah, ulah lieu teuing. Aya ke di wakil. Aya bener ya? Aya, heeh. Geus kieu we, kieu. Urang ieu nya ngomongna teu aprok jeung wakil. Tah, kitu we geus. Bener teu? Heeh. Tapi ade poho ye. Moal. Tuh bener si Ici heula ieu kan tuh. Oh, aing sekarang kasih Ici ye. Balik nyerahkeun aing. Ngadanya. Ja dah si Ici. Teu ngahargaan jabatan aing. Hayu kalah dibuat di wakil. Aing lamun geus pikir lalu aing boga pamajikan teh. Mana ku aing? Mah ni naon aing ngopit. Teh cai hera labatan cai dukun aing mah ieu. Itu cai doang. Ah, di saung haram jadah si Ici. Kalah ngarumpi di saung. Ici! Ici! Naon sih sok gogoroan wae. Ade lah sia. Nyerahkeun wae aing sia. Dieu. Nyerahkeun naon aing titah ngarit ke Pak Wakil. Sia tina ngarit. Yo, Jepri sia teh nyari kanan teh tuh loba jelema di saung. Aing ngabelaan dibuat coba ngabelaan sia. Semangan molor wae. Heeh, sia ulah nyerahkeun aing kan jawara. Aing teh anak buahna si Haji. Kunaon sia kada digawe di si wakil. Tuh jawara ge ari teu gablek wae duit mah sia rek ngadang wae jawara. Ah, sia. Aduh. Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Kami dari keluarga Jabon dan terus stay tune terus di channel Komar Production. Salam sukses. Pengacau.